kaget dia aya maung di luhur kenteng maungna maung gede jasa di luhur kenteng ya Allah tasi maung atuh da kumaha asupna ieu ka dia aya maung di dia belawetan atuh barang kula deuk asup teh jadi maung ngagopayan ka dieu ulah sieun ya mau ngomong ieu mau ngomong ieu mah beda ieu tapi tetep bae ngaran-ngaran maung atuh sieun di luhur kenteng gagupayan ka kula gitu aduh tadi ulah sieun-sieun aya saha tuh sok ngajagaan majelis maksud ngajagaan kumaha lamun anu nundutan ditoel aduh ente tambah-tambahan tambahan tuh kadijan teh paling dikegel berenang tak mau ngobrol Masya Allah cek gula turun atuh ieu turun ulah di luar aja ngobrol nak keula cek kita antara dia ngajagaan majelis luhurna kula di dieu ngajagaan mas tadi tanya terus ayeuna turun ke handap ngobrol kek aya di mana ieu teh nu sok di dieu di zaman Abah kula inget ka dongeng Abah kabehan anak nyarahueun sing hade di dia aya dua maung ieu kabeh ti Cikadueun di zaman Abah masantren di Sekong ieu maung nutur-nutur Abah bae kuari ngajagaan di dieu keur masa hirupna besi neuk ka masjid engke aya ucing leutik herang matana coba gedeleukeun terutama pe Jumat nah eta engke kadeleuna ngagedean coba ge lamun kaberenehan ti leutik can jorang kaberenehan ucing deui can jorang ge kaberenehan can ieu mah terus terang wae Masya Allah ieu omongan Abah can kalaksanakeun geus aya ucing kula lalaunan jatuh ngagedean sakai aduh teu bae teu dek diwirid kumaha ja eta mah hese tetapi kabelah dieu pas pe Jumat kira-kira jam 10 kurang 10 lempang geus aya masjid ieu mah kuari-kuari can kebelah dua meme naon garang ngademo aya ucing anakna ngeok tama poho maksudna poho ka omongan Abah nu kamari-kamari ieu diinget-inget mah teu barang ieu poho guguli bedan bae di suku ya disempar inget teu inget sama sekali sempar pluk bae ka ditu ka sisi jalan cai sia gaganggu aing kunaon dideleukeun kegedean ieu horenganna Masya Allah bukan ngagedean sieun ayeuna barang ngagedean besi ngerekem aduh cek urang mau ngampurannya atuh geus we kula membahasa kula we mau ngampura berarti anjeun lain mau ampura kula geus we detik deui berangkat deui tidinya berarti ieu maung Cikadueun geus sakali-kali datang da maung ku kula mun aya mah diajak ngobrol ka pondok los ka ditu dek daon atuh gegelan habek ka ditu teu kadeuleu deui teh maung warna duka delegu pula maung putih tapi aya kahauk-kahukan seperti eta